Sadayana alhamdulillah di dieu urang aya tangkal kunyit anu disebatkeun koneng teh nya. Ieu teh bermacam-macam khasiat anu langkung utami kayak urang cabut ieu. Oh. Kan ieu teh acan aya tuh. Itu ngajantenkeun obat. Ngajantenkeun sipa. Tuh. Insyaallah luar biasa. Kanggo penyakit lambung biasa iya tuh iya biasa iya teh mentahna oge dituang sabab naon ngajantenkeun lanong bismillahirrahmanirrahim bukan lain bersih nikmat raos dijantenkeun lalapan koneng ieu mantap pokona lestarikeun nya sabab Allah nyiptakeun sagala kejadian ieu aya kamangfaatanana mangfaat anu sangat luar biasa urang sadayana wajib dilestarikeun ulah sampai ka diruksak urang apalagi dilenyapkeun di muka bumi anu ku Allah dieukeun ulah sampai diruksak sabab doharul fasad bil bahri wal bahri bima kasabat aidina udah nampak terjadi keruksakan di daratan dan di lautan adalah tangan manusia yaitu perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Cukup sakit paginya, hatur nuhun ka sadayana. Well.